hayang mere perlindungan ke anak Indonesia lain urusan ayeuna dibawa ke balak militer geura lindungi anak urang tinu korban motor, tinu korban mobil legend, tinu korban HP, tinu korban minuman keras, ciu, eksimer, geura benerkeun eta ku sarerea sia teh. Ieu ancaman Indonesia masa depan. Ari Kang Dedi karek ayeuna ningali tayangan aing mah geus tiba heula nguruskeun eta tong boro jadi gubernur keur jadi anggota DPRG aing mah purah ngabubarkeun nu ieu kabeh keur nganggur ge dibubarkeun penambangan penjualan eksimer minuman keras ciu ku aing dilawan kabeh baheula ayeuna komo ayeuna jadi gubernur rek kumaha. Lamun kuring hayang populer-populeran geus ku aing anggarkeun bansos sing loba, bere duit sing loba, tapi kuring ngalobaan bansos, mere duit sing loba ka masyarakatna, teu ngarobah cara berpikirna, teu ngarobah cara bertindakna, aing geus ngamiskinkeun rakyat Jawa Barat.